Ibu bapak, pertemuan di malam yang berbahagia ini dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, mugia urang sadayana sing digolongkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala jadi golongan-golongan ahli ibadah. Amin ya robbal. Naon sababna lamun jelema geus digolongkeun ku Allah jadi ahli ibadah, segala rupa bakal sukses. Ku ibadah hirup urang bakal barokah, alhamdulillah. Ku ibadah putra putri urang arek soleh jeung solihah, alhamdulillah. Ku ibadah segala maksud bakal ngawujud, cita-cita bakal laksana, kahayang moal kahalang. Terus gitu, insya Allah lamun jelema geus digolongkeun ku Allah jadi ahli ibadah, segala rupana moal susah. Bahkan cek hiji pribahasa mengatakan, bu, lamun jelema geus bisa digolongkeun jadi ahli ibadah, cek peribahasa aya bahasa model kieu. Barang siapa yang menanam padi, rumput juga ikut. Camplang deui. Balikan deui. Nyokang balikan deui nya. Barang siapa yang menanam padi, rumput juga ikut. Bahkan lamun jelema merak pare di sawah lain ngan saukur jukut nu milu jadi kanyataanana di sawah serba aya. Keongna aya, tututna, cacingna, belutna, bebegigna, nini ay. Artina jelema anu menanamkan kebaikan tujuan keur nanam akhirat, mangka dunia bakal nutur. Jelema menanam kebaikan akhirat seperti acara model kieu, mangka dunia bakal nuturkeun. Contoh jelema ku ibadah terus ngasupkeun budak ka sakola diniyah, ngasupkeun budak ka sakola naon deui? PAUD heuh da nya PAUD. Eta bakal jadi ibadah. Bu, Pak, lamun hayang kagolongkeun jadi jelema anu ibadah, secara tidak langsung dan secara langsung didik anak-anak urang sadayana sina didedetan emutan rejeng hatena ku ilmu agama. Insya Allah lamun anak urang dimasukkeun ka pendidikan, baik pendidikan usia dini, baik pendidikan diniyah, baik pendidikan SD, SMP, SLTA nepi ka perguruan tinggi, mangka eta termasuk ibadah. Jadi jelema nu menanam kebaikan bakal jadi ibadah. Di sagigiran ibadah maka dunia bakal nutur. Ngan sabalikna tetapi barang siapa yang menanam rumput nepi ka iraha pare moal daekeun jadi. Moal daekeun jadi nepi ka iraha oge. Artina jelema ti suksruk ti dungdung melaan dunia init isuk nepi ka sore hingga malam. Kadang-kadang loba jelema jauh jeung ibadah dulur teu kasiwer salat
tekasiwer ngaji-ngajian mula andun naudzubil artina jelema anu mengejar dunia akhirat manuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Camplang mereka nyebut Allah, sing kompak nyebut Allah. Siap? Allah ridho ikhlas teka paksa, lamun ridho jeung ikhlas teka paksa leungeun ngepel eureun Allahna, leungeun meber tong waka eureun lapad Allahna. Siap? Awas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, make eureun titah saha eureun ungap dihaja. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling an dzikri tina eling ka kami saur Allah